Sumangga kocap patapan tablak kencana Begawan Radaya anu nuju ngamung ingkang putra Raden Radia. Raden Radia sreg tumungkul hamari kelu kaya konyem pertala muka nipun. Kadia sata manggih krama. Sata ayam krama ulun saking adrih dateng ingkang krama. Begawan Radaya nuju di paraku ingkang putra Raden Aradia lajeng alun Guniramanabda Bukuman Aradia anak ingsun dewek majua Aradia kaulan kula Kanjeng Rama langkung tipayun putra panjenengan ngahatur ke semah baktos kahonjuk dateng salira Kanjeng Rama ditarima kasih Aradia pangabakti Raden Kuama ditampak ku leungeun anu dua kencak sarta katuhu disimpen dina pulunging ati kumleber ing penggali dicangcang dina sapucuking rambut Aradia wajan sadaya-daya Kanjeng Rama namu putra dalam teh banget kaget purwa Kanjeng Rama nyaur putra panjenengan aya kersa timala naon kieu
Radia anu matak Raden disaur ku ama teh bugana teu dua teu tilu nganukur hiji Raden jadi ama teh banget melas kanu jadiana Radia tapi sanajan ama banget melas dak maneh teh geus dewasa geus waktuna kudu pisah jeung ama ningalkeun ieu patapan Radia Kangjeng Rama naon margina anu mawi putra panjenengan kedah pisah ti Kangjeng Rama kieu Radia ama teh lain teu nyaah kanu jadi anak lain misah diusir ngan boga anak teh hayang aya tingalikeun batur lantaran ilmu panemu Aji Jaya Kawijaya maneh teh geus cukup ceuk pikiran ama ulah sadaya-daya laras Kangjeng Rama tah sanajan kitu teu cukup ku kitu Raden ari maneh teh hiji nonoman ari nonoman teh anu masih panjang keneh lalakon kahayang ama mah maneh teh cing bisa ulun kumaula ka nagara lantaran ieu teh nagara Astina teh anu saki agungna sedengkeun ieu patapan tablah kancana teh ka bawah ku karajaan Astina sugan we keh maneh ari bisa ulun kumaula ka nagara mah ama teh anu teu kacida atohna goblok sadaya-daya Kangjeng Rama janten putra dalem teh kedah miang ti ieu patapan iraha Kangjeng Rama bral ayeuna diandung pangestu ku ama Radia sadaya-daya pamit rampung dawuh tutas pemarta putra panjenengan Radia parantos mungkur ti payuneun ingkang Rama lajeng pangersana bade metu alas mancing alas mesuh salira ngulik pangarti milari nyata pangabisa namun katuna Raden Radia anu aya di satengahing jalan kocap ieu dewa Pancin Raja anu paratos diutusku nyang jagat nata supados nyanggakeun hiji pusaka nyaeta pusaka kontak basma kedah dipasihkeun ka putra panengah Pandawa Raden Arjuna barang nuju aya di satengah hinjau mentara katingal
ku Panjenrada yen Arjuna anu aya di satengahing jalan padahal nyaeta Raden Radea. Lajeng weh rupina wae ieu dewa teh kasamaran celuk-celuk ka Raden Aradea nyalukan Arjuna. Ki Arjuna mangke ieu eyang Raden. Payunan Aradea lajeng nyebatkeun tetep Arjuna. Embutan Aradea boa teuing ieu dewa teh kaliru. Aing disangka Arjuna moal kagok. Rek di aku we emutan Aradea. Lajeng Aradea ngarangkul kana pangkon Panjenrada ngangken-ngangken Arjuna. Maring sangsana lawan lagi ya deningalaga ya Raden Aradea teu kapalang margi tetep disangka Arjuna atuh ngarangkul kana pangkon Panjenrada. Lajeng Panjenrada ngandika Allah dalah Ki Arjuna icu eyang Raden kabeneran pisan ku eyang perdideangan. Eyang narima utusan eyang maneh yang kirina tak kudu mikeun ieu pusaka kontabas banyak ka maneh. Pokituna ayeuna geus panggih di dieu kabeneran pisan Ki Arjuna. Tah ieu senjatana kue yang ayeuna geus dibawa Ki Arjuna. Ngan eyang teu kaharti salilana maneh tara pisah jeung pawongan. Kakang Semar si cepot dawala nalagareng teu katemu ku eyang nakamarana Ki Arjuna. Lajeng wae ieu Raden Aradea bongan
dewa nyata nyebut-nyebut Arjuna. Dah, iya. Manawi dipercanten maklum pawongan mah ropina nuju arulin we. Maklum aya di leuweung. Keun wae lamun eueuh mah teu jadi halangan. Tah geura tarima ieu pusaka. Nyata anu ngaran Kontabasma pikeun neuteuk tali ari-ari jabang bayi. Tah ku ieu bakal bisa diteuk tali ari-arina jabang bayi. Sinana kamamrat matuga ngalara lawan lagi ya. Sinana kamamrat maduga ngalara lawan lagi ya. Dedi ngalagi ya. Iyo Raden Aradea barang parantos nampi pusaka Kontabasma. Emutanana bilih katohyan ieu ingkang eyang Panjenengan. Lajeng boten taha-taha lumpat ti payuneun Panjenengan. Teu mungguing ting ari geus kolot, Sugan teh ge Arjuna ieu bagining Saradea paingan tungkul wae bisa Saradea nya kakolot niru-niru Ki Arjuna. Ki Arjuna eyang katiwasan Raden. Naka